Oh, korek mah ka mana ieu teh eueuh? Ane ngarokok. Ke dia ke. Nah, coba teh gogorowan. Naon abah? Naon? Ka dia. Aya naon di gogorowan ieu teh? Ieu ka dia nginjem korek we urang teh boga rok eta korek. Aneh beki ngarokok teh mawa korek teh ka harti aing mah. Oh, deui kakek urang teh. Da urang teu mawa ai korek mah. Hah? Urang mah lamun sampuret kitu abah sok kudu kieu tah. Kunaon? Tah di kitu tah. Kuwe kudu kieu kenge dia hurung. Ieu teh Oh, sok kudu kieu tah. coba. Oh, hai urang rek ke warungnya. Sok. Warung heula urang yuk. Ya, teh kan urang nih. Suka dengan bohong sih kakek mah. Oh, terbok tah. 3 bulan belut kieu moal adakeun hurung abah da tambah batu, moal adakeun hurung heganya cukah cekes aing rek ke warung bener teh. Nah, ini tuh kata hurung kieu, bohong sih kakek mah ya teh kenaonannya. Astagfirullahaladzim. Bener sih kakek nipu ka aing sia kakek. Astagfirullahaladzim make nipu ka aing sagala. Saya tuh bisa hurung nih teh kakek tuh bisa nih. Siapa nipu ka aing teh nya? Banget teuing. Aing ampun. Batok berbakal masih kayu. Bohong ka aing sia. Kanya abah bok lumalekeun hurung moal dicekes-cekes ke da teh mah batu moal abah 3 bulan belut ge moal alekeun hurung. Togen mah usaha majejes ieu teh jual beuli majejes ieu teh coba kebon gararung nu karuli eueuh ripuh ieu mah bulan-bulan ayeuna mah aduh ampun. Kan kedahawan ngajedog di dinya euy. Kawirkeun ka aing. Ieu mah sagala mararontog euy pegang kebon gararung ieu mah perusahaan. Ge kenaon? Akhir ngadaweung ya, Pak. Ngobrol akhir ieu keur ngahulang we gitu. Tadi kebuatan bukar pikir wae naon teh teh? Mikiran naon? Teu mikiran naon, urang bebas, teu pikiran itu ieu urang henteu. Eta ngadoa di masjid mana ka cirik-cirikna naonan teh teh? Ada aing ngadoa memang kudu kitu, leuwih alus ngaluarkeun cimata ngadoa mah. Aing ngeusi koropak ke sabaraha maneh coba ayeuna? Naon? Ngeusi koropak? Nya aing ngeusian koropak atunya 2000 perak we. Pantesan kakek 2000 perak mah. Moal diijabah kakek. Abah. Hah? Ngeusian koropak bari gede ge ajeng arama moal ditarima. Kudu ikhlas hate 2000 bari ikhlas hate. 2000 bari ikhlas hate, kan kudu ikhlas hate meureun ngeusian koropak teh. Aduh, ampun si kakek kur 2000 perak. Maneh teh jelema aya kakek. Jelema aya mah lain kitu nya beneran korobak teh. 100, 500, tah paling gede 500. Tah, kitu kakek. Anu kitu teh ujug ria tatabur. Ridho na 2000 perak, ikhlas na 2000 perak, eta nu ikhlasna nu bakal ditarima mah. Bari gede, bari arah moal ditarima pisan sacenia oge. Aduh bener teh si kakek beunghar-beunghar aya jelema gablek teh kitu patut. Ingat tuh pada masih kita beureun kudu diomean kudu naon tina ieu teh ulahnya gitu. Ari gede mah beureun urang sagah dibelikeun kana naon? Terus Kana barang anu di masjid anu dipangabutuhkeun ku masjid. Tah, ieu. Aya anak korobak teh satu tutup umur di masjid. Heuh bener. Tiap minggu sekian 2000 perak. Ayeuna misalnya 100.000 belum bulan-bulan teh dieusi. Tong kitu jelema beunghar lain kitu. Kalau bahanana kitu. Kalau bahanana mending kana leutik mayang daripada sagede sekaligus mere belum bulan-bulan teh mere deui goreng kitu teh. Astagfirullah. Goreng atuh ngagorengkeun. Lain ngagorengkeun. Abah kalakuan abah kitu teh mere 50.000 blos. 5 bulan teu mere ka masjid. Saruajan 2000 perak. Kadi mah kitu ngagorengkeun anu pacet mah bener beunghar. Misi beunghar oge ridona 2000 perak. Misi gede oge blek tapi teu pati ridho hate moal ditarima. Cik tanyakeun ka ajengan cik tanyakeun. Teu ngaji cuman abah teh mah santrennya. Memang teu mah sadar bae ngaji mah ngaji kakek urang teh. Jangan balik. Hah? Da ieu mah nyageh kieu abah pinter. Ngomong naon ka urang teh guys. Pinter kabaringer beureuh manehna mah paling oge ya. Pinter sagala. Hah? Kos nu heueuh lagi geus 50.000. Cet. Genep bulan teu Jelema kaya babdak ieu teh aing ngeusi koropak ku 2000 perak. Eleh kudu miskin sama euy. Itu baheuna. Aki-aki teh kitu patut. Manehna mah ngeusi 50.000 deuk kos nu heueuh
ria kabatur beja-beja itu iya belum genep belanteng si sarwajang 2000 perak meningkat 2000 perak mayang maminggu Wah, siapa kakek ada pamentah yang gede, ada kasih kau mak keluar 2000 perak siapa di mana arek menang kakek bantau kayak lah. oh kalau aku kulutus arek leutik rek gede da kumaha ikhlasna abah ikhlasna segede kitu sanyar bari gede ga itu ikhlasna da moal manfaat moal